Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamiarsa, tepang deui sareng simkuring pipiriani dina acara Close News. Pamirsa, angkot mangrupa kendaraan umum anu masih keneh digunakeun ku masyarakat, khususna di Bandung, anu rutena Pasar Baru Stasiun. Pamirsa, ayeuna simkuring tos kasambung ka saderek Witri Septiani anu tos aya di Pangateman. Mangga saderek Witri. Hatur nuhun ka saderek Witri anu aya di studio. Ayeuna simkuring nuju aya di Pangateman angkot anu di Padungan Stasiun Bandung. Nah, dieu salian di angkot-angkot oge aya oge ojek online sareng taksi online. Nah, kumaha sih pendapat para penumpang di dieu ngeunaan angkot anu aya di dieu? Sabab katinggalna angkot di dieu rada kirang peminatna. Angkot nyaeta mangrupa kendaraan umum anu rutena geus ditangtukeun. Beda jeung beus anu miboga halte pikeun tempat naik jeung turunna panumpang. Angkot mah bisa nurunkeun panumpang di mana bae. Angkot bisa oge kaasup salah sahiji transportasi umum anu ekonomis, kumargi ongkosna anu bisa kahitung murah gumantung kana jarak anu dituju. Kaluwihan angkot nyaeta ongkosna anu murah, aya di mana-mana, bisa narik loba panumpang. Tapi teu saeutik anu ngeluh ku cara ngajalankeunna, sok ngaragokan kusabab eureunna di mana wae. Jeung fasilitasna nu saayana. Ibu Sutijah nyarita, kangeunahan naik angkot teh hargana anu murah jeung bisa eureun di mana wae. Tapi ayeuna mah angkot teh tos sakedik anu minatna kusabab tos seueur anu gaduh kendaraan pribadi sareng seueur oge ojek online. Ibu sareng ibu saha? Pendapat ibu kumaha sih? Kan ayeuna seueur di transportasi online. Nah, ibu masih milih keneh ngangge angkot? Dikasih bener dibentar kang ojek ari kangge ongkosna gitu saur ibu kumaha sih kana angkot kayak angkot kira-kira kita di dia ka alun-alun sabarahannya sareng ongkosna paling tinggi rek tetep 2.000. Assalamualaikum. Ibu. Sareng Bapak saha? Pak Yuli. Bapak Yuli. Kan ayeuna seueur ya. Ayeuna kan seueur transportasi online sama model taksi online, oge ojek online. Nah, kumaha tanggapan Bapak? Kumaha dampakna di transportasi online eta kana angkot? Parah. Jadi istilahnya masalah online yang angkot mah jadi ngabebetkeun harga hiji eta. Yang kaduana kan hijau merah tidak boleh apa dilarang. Kedua itu masalah harga tuh selalu jatuh. Angkot jatuh sekarang. Kadang-kadang saudara nombokan yang punya mobil. Saya sebagai pengurus merasakan gitu lah. Nah, sekarang kalau berhenti lebih parah dari angkot gitu. Lebih dari angkot. Paling ngerusak ojek. Mun ai Bapak kangge kapayuna gitu. Aya kumanya aya inspirasi teu kangge ngubah naon anu aya dina angkot. Sangkan si penumpang teh biasa tertarik kana angkot atau tidak. Nah gini Neng, masalah kalau perubahan malah banyak perubahannya. Masalah permajaan sekarang ditutup, tidak boleh ya. Lama ojek sekarang, kenapa nggak dibatas? Lama terus ojek, nggak dibatas ojek. Terus kalau angkot parah.
setiap angkot kan setiap di mana, ya ojek mah setiap gang masuk gitu kan. Nah itu jatuhnya angkot. Dulu kan orang jalan dulu ke jalan. Sekarang kan Ojek gitu maksudnya. Kalau ojek kan terlalu banyak ojeknya di Bandung. Mohon satu nuhun Bapak. saya pengurus nih pengurus. Pas gitu iya nah. Jadi anunya dampak di ayana transportasi online karena transportasi konvensional seperti angkot. Nah, sakit wartaan biasa dibuktikan, Jepit Septiani, Lutfi Haudan, PSTV ngawar masuk. Ini Kasa dari Putih di studio. Pamirsa, mau sakitu nu dipihatur mugia aya mangpaatna. Menang bata tiliona, awi panjang nang ti leuwih sakitu warta ayeuna enjing urang tepang deui sim kuring pipiriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.